Assalamualaikum, Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda di kelas 8 sareng Ibu Purnamawati ti SMP Negeri 25 Bandung. Barudak, kumaha Ibu hidup sadayana damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Sapertos biasa, sataas can dikayutan diajar, urang ngadoa sesarengan supados naon nu hidup di pika maksad teh kahontal kalayan lancar. Ngadoa dikawitan. Rengse. Barudak, Ibu bari naros. Hidup tangtosna uninga kan kanu namina Mangle. Nah, Mangle teh nyata majalah Sunda. Dina Mangle aya rupi-rupi berita ngeunaan kasundaan. Nah, utamina aya salah sahiji carita pondok. Nah, cobi cerita pondok teh naon sih? Singetanana. Nah, leres nyata carita pondok teh singetanana tina Carpon. Nah, janten materi dinten ayeuna urang medar ngeunaan naon barudak? Leres, urang medar ngeunaan carita pondok atanapi nu sok disebat Carpon tea. Urang lajengnya karena slide anu salajengna urang terajeng kana materina. Nah, dina slide kahiji jadi aya kompetensi dasar nyata dina kompetensi dasar dina materi Carpon. Aya dina 3.7. Nah, memahami dan mengidentifikasi struktur, unsur dan aspek kebahasaan cerita pondok. Nah, terus jadi aya tujuan pembelajaran anaknya. Tangtosnya dina unggah materi aya tujuan pembelajaran anu kedah dihontal ku hidup. Nah, janten setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan unsur kebahasaan cerita pondok serta dapat menanggapi nilai-nilainya dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Nah, janten sarengsena materi ieu dipiharap hidup nyangking gitu nya, nyangking struktur sareng unsur kebahasaan dina cerita pondokna teras dina unsur-unsur intrinsikna oge. Nah, lajengnya kana salajengna di lajengnya nah di dieu aya kamakaran Carpon. Nah, kamakaran Carpon teh nyata perkembangan cerita pondok. Nah, disebut Carpon teh lantaran cerita memang pondok. Sanajan kitu ari lalakonna mah tamat saharitaeun. Nah, lebah ukuran pondokna aya nu ngukur ku jumlah kecapna nyaeta antara 5.000 duikeun ka 10.000 kecap. Nah, ku Ibu ditranslate-nya. Nah, jadi anak-anak, nah mengapa disebut Carpon? Jelas disebut Carpon karena pertama ceritanya pondok, kedua dari segi jumlah kecapnya, kecap yaitu antara 5.000 sampai 10.000 kecap ya. Nah, dilanjut. Nah, si ceritanya itu ya happy ending pada saat itu juga. Jadi ketika kalian membaca Carpon tamat pada saat itu juga gitu. Lajengnya aya oge anu ngukur ku waktu macana nyata kurang leuwih saparapat jam. Upama dibaca nepi ka rengse teh. Tapi umumna cerita pondok Sunda mah upama diketik 2 spasi make ukuran A4 antara 4 duikeun ka 8 lembar. Nah, jadi ketika diukur dari segi bacanya kurang lebih setengah jam kalian membaca Carpon itu ya. Nah, di antara rata-rata cerita pondok di Sunda itu diketik 2 spasi pakai ukuran A4 sampai 8 lembar. Lajengnya mimiti sumebar dina sastra Sunda teh dina tahun 1820. Catetnya ku hidup. Nah, basa aya Carpon anu dimuat dina majalah Parahyangan. Dina tahun 1870 medal buku kumpulan Carpon munggaran anu judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Nah, jadi pertama kali menyebar di Tatara Sunda, di sastra Sunda khususnya pada tahun 1920. Nah, basa aya Carpon anu dimuat di majalah Parahyangan. Nah, pada tahun 1930 terbitlah buku kumpulan Carpon yang pertama
yaitu yang berjudul Dog Pangrewong karya GS. Nah, terus di tahun 1910 tuh nepi ka kiwari carpon teh loba dimuat dina majalah jeung koran. Aya oge anu geus dibukukeun. Nah, jadi dari tahun 1930 sampai sekarang ya, jadi kiwari teh zaman ayeuna carpon cerita pondok teh loba dimuat, banyak dimuat dalam berbagai majalah, khususnya majalah Mangle Kasundaan jeung koran. Nah, ada juga yang dimuat yang sudah dibukukan. Nah, nyata rata-rata antologi namina teh. Engke ku ibu contohnya aya dina slide salajengna. Yuk lajeng deui nya. Nah, terus di dieu aya karya jeung pangarang carpon ti Sunda. Mangga catat ku hidupnya. Di dieu aya 10 poin buku-buku kumpulan carpon. Nah, sareng karyana. Nah, diantarana nu kahiji aya Carita Biasa karya RAV Rahmatullah Ading Afandi. Nu kadua aya Papacangan karya Rusman Sutia Sumarga. Nu katilu aya carpon nu judulna Neangan karyana Caraka atanapi Wiranta. Nu kaopat aya carpon nu judulna Jajaten Ninggang Papasten karya Yus Rusyana. Nu kalima aya carpon nu judulna Diwadalkeun Kasiluman karya Ki Umbara. Nah, terus suka genep aya carpon nu judulna Halimun Peuting karya Iskandar Wasid. Nu katujuh aya carpon nu judulna Kanyaah Kolot karya Yudi Brata. Nah, terus nu kadalapan aya carpon nu judulna Jiad Ajengan karya Usep Romli HM. Nu kasalapan aya Ki Merbot karya Ahmad Bakri. Teras Pamungkas aya carpon nu judulna Murang Maring karyana Godi Suwarna. Nah, barudak ibu miharep hidup kedah wano kana carpon-carpon Kasundaan anu ku ibu disebatkeun malihan mah seueur kenehnya hidup mangga tiasa dipilari. Ayeuna mah tos canggih nya, tos canggih dina internet. Aya seueur engke ku ibu dibagikeun PDF na ka hidup nya. Hidup mangga tiasa maca kedah wanoh kana carpon Kasundaan. Nah, pami anu teu tiasa basa Sunda, nah di dieu waktosna hidup diajar basa Sunda. Hidup bakal tiasa nimu kalimat-kalimat anyar gitu nya dina cerita-cerita pondok. Nah, teras ari dina carpon mah kalimat teh gampang dipikaharti. Nah, bet gampang dipikaharti sabab da ari carpon mah hirup kumbuhna dina sapopoe kitu barudak. Nah, tangtuna kalimat-kalimatna oge gampang dipikaharti gitu. Nah, matakna ibu miharep ka hidup wajib gitu nya wanoh maca kana carpon-carpon Kasundaan. Ya, mangga. Nah, dugi diheula ka hartos. Nah, urang lajengnya kana slide nu salajengna. Nah, teras di dieu aya ciri-ciri carpon. Nah, ciri-ciri carpon ngawangku 4 poin. Kahiji, galur caritana relatif basajan lantaran jumlah kejadian caritana henteu rea. Nah, maksudnya ya, alur ceritanya itu relatif sederhana. Nah, karena jumlah kejadian pada carpon itu tidak banyak gitu. Nah, jadi alurnya itu sederhana karena jumlah kejadian dina kejadian itu disebutnya episodenya, karena episode dalam carpon itu tidak banyak gitu, simple. Nah, terus suka duanya museur karena hiji kejadian utama. Jadi berpusat pada suatu kejadian yang pertama saja. Jadi berpusat pada kejadian utama gitu carpon itu. Terus suka tilu mangrupa hiji episode. Nah, dalam carpon itu hanya satu episode, tidak berepisode-episode. Kalau berepisode-episode dinamakan novel. Nah, seperti itu. Lajengnya pamungkas song kaopat, palakuna oge ukur 2 tilu urang. Nah, jadi dalam carpon itu tokohnya itu tidak banyak anak-anak, hanya sedikit. Nah, 2 orang, 3 orang gitu. Nah, kalau
tokohnya yang banyak itu terdapat dalam novel gitu. Namanya juga carpon, cerita pondok. Jadi singkat, padat, episodenya tidak banyak. Dugi dia paham? Lajengnya. Nah, terusnya orang lajeng. Di dia aya unsur-unsur carpon. Nah, nu dimaksud unsur intrinsik teh. Nah, di dia barudak. Dina unsur-unsur carpon ieu. Nah, nu kahiji ayana tema. Nah, dina carpon teh aya nu disebut tema. Nyaeta hal atawa gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Harita naon-naon anu ditepikeun ku pangarang keur nu macana. Jadi maksudnya dalam carpon itu ada yang disebut tema, ya, yaitu sebuah hal atau kejadian atau gagasan yang disampaikan pengarang kepada dalam karyanya. Jadi suatu gagasan yang disampaikan dari pengarang ke dalam karyanya, gitu ya. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh pengarang untuk pembaca gitu. Yang kedua ayana palaku. Nah, palaku nyaeta tokoh anu ngalakon atau anu dilalakonkeun dina carita. Aya palaku utama anu jadi bagian pangpentingna tina carita. Aya palaku panambah atau pangjajab disebut teh anu posisina dina carita teu kawas palaku utama. Nah, jadi dalam carpon itu dalam sebuah unsur itu ya dalam sebuah karya terdapat pelaku ya tokohnya yang dinamakan tokoh. Nah, tokoh itu yang memerankan dalam cerita. Nah, terdapat tokoh utama ya yang berpusat pada cerita. Terdapat tokoh penambah, tokoh kedua atau pengantar yang posisinya dalam cerita itu tidak seperti tokoh utama gitu, hanya tokoh sampingan gitu istilahnya. Nah, dina carpon umumna palaku teh manusia biasa. Beda jeung dina dongeng, cerita pantun atau wawacan. Palaku teh makhluk goib sabangsaning jin. Nah, jeung sasatoan anu bisa ngomong. Palaku dina carpon umumna mibanda watak atau kahirupan manusia biasa. Tentunya aya anu sabar, barangasan gede ambek, babarian, bager, jujur, jeung tukang bohong, rea deui. Nah, jadi anak-anak dalam carpon itu umumnya pelaku itu manusia biasa, itu hanya manusia biasa. Nah, beda dengan dongeng. Dongeng mah beda dalam dongeng, cerita pantun atau wawacan. Nah, dalam dongeng dan lain sebagainya pelaku itu yaitu jin, goib, nah sesatuan. Nah, jadi kalau dalam carpon itu pelaku itu tokoh itu manusia biasa. Nah, begitu. Nah, kemudian pelaku atau tokoh dalam carpon mempunyai sifat sabar gitu ya, terus jujur, ada yang suka berbohong, ya gampang marah gitu ya. Gimana aja seperti manusia gitu. Nah, jadi intinya kesimpulannya kalau tokoh atau tokoh dan penokohan dalam carpon itu yaitu manusia. Beda halnya dengan carpon, wawacan, cerita pantun. Nah, tokohnya itu jin, iblis, hewan dan lain sebagainya gitu. Nah, intinya carpon itu yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, cerita pondok. Jadi cerita istilah nama diary lah gitu ya. Kalau istilah zaman sekarang mah. Jadi cerita ya dari pengalaman kehidupan sehari-hari kita diluapkan, dicurahkan ke dalam karya yaitu cerita pondok. Nah, seperti itu. Nah, kumaha artos orang dilajengnya karena salajengna. Nah, terus di dia bagian C aya latar atau setting. Nah, nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kejadian dina cerita. Latar tempat umumna di kota, di desa atau di sekolah. Ari latar waktu biasana dicirian ku jam, tanggal, bulan, tahun, berang atau peuting. Nah, contohna teh di sekolah poe Senin kamari hujan. Di sekolah poe Senin kamari basa berang. Di sekolah berang kamari hujan buatkeun ka badag.
Nah, jadi latar tempat teteh nyata di mana? Di sekolah, latar waktuna berang gitu. Nah, terasnya bagian D aya galur atau plot. Galur itu nyata alur dan plot ya. Nyata jalana cerita atau runtuyan kejadian dina cerita. Galur dina carpon aya anu merelek nyata maju, teras mundur, jeung aya oge anu mobok tengah teh nyata flashback. Upama nilik eusina jalan cerita atau galur dina carpon mah ilaharna sajalur tarat rea-rea tur pajurawat kawas novelnya. Jadi anak-anak yang dimaksud alur atau plot itu dalam carpon ya runtuyan berbagai kejadian dalam ceritanya. Galur dalam carpon ada juga alur maju ya, alur flashback gitu ya, mundur. Nah, jika dilihat ke dalam isinya utamanya ke dalam jalan ceritanya ya, alur dalam carpon itu biasanya hanya satu jalur praktis, tidak bertele-tele. Nah, lanjut ya. Nah, teras supamungkas ayana amanat. Nah, aya amanat teh nyata pesan ti pangarang anu karasa kuno maca carpon. Tapi najan kitu amanat dina carpon ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Nah, hartina urang nu maca dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat tina carpon nu dibaca. Nah, jadi dalam sebuah carpon jelas terdapat sebuah amanat dari pengarang terhadap pembacanya. Nah, tetapi biasanya dalam setelah kita usai membaca carpon tersebut, kita bebas menentukan amanat dari hasil bacaan kita gitu ya. Nah, tidak selamanya amanat itu sesuai dengan para pengarangnya. Nah, tetapi kita juga bebas menentukan amanat yang terdapat dalam carpon tersebut gitu setelah kita usai membacanya. Nah, dugi di heula barudak kahartos. Nah, pami kahartos ku ibu urang lajeng deui nya kana slide anu salajengna. Nah, dilajeng. Nah, barudak ayeuna urang lebet karena pancen. B, ibu tos ngajelaskeun. Nah, ibu sudah menjelaskan dari mulai pengertian, ciri-ciri, ya sejarah carpon juga. Nah, ayeuna urang lebet karena pancen yaitu tugas, ya. Nah, ibu ya mengirim sebuah file yang berupa PDF ya di Classroom. Ya, ibu ngintun file PDF di mana isinya kumpulan antologi yaitu carpon, cerita pondok ya. Nanti kalian dibaca carpon tersebut, kemudian ya perhatikan ya parentah ti ibu, perhatikan instruksi dari ibu ya. Jadi pikeun maham eusi pedaran carpon yang kalian sudah dibaca ya. Kalian memberikan sebuah pendapat ya, mere sawangan karena eta carpon dumasar karena unsur-unsur anu tos dijelaskan ku ibu. Nah, jadi setelah kalian membaca carpon dalam bentuk file PDF yang ibu kirimkan di Classroom, nah kalian tentukan unsur-unsur intrinsiknya dari mulai tema ya, kemudian apalagi ya leres palaku tokoh jeung penokohanana naon, alur atau plotna, nah latar waktu, latar tempat, nah terus dugikeun ka amanatna. Nah, dugi dieu kahartos. Nah, terus ku hideep pami anu kagungan anu kagungan komputer atau laptop tiasa diketik nya, ketik supados tulisanana kahartos. Pami anu teu kagungan wios di tulis tangan oge atau sawios nya, engke di fotokeun nya, jantan ke di fotokeun sapertos biasa kintun kana Google Form dina link anu tos ku ibu disayogikeun dina Classroom nya. Dugi di heula kumaha kahartos. Nah, sapertos kitu nya. Jantan kasimpulanana nya ari carpon teh carita pondok nya, singketan tina carpon carita pondok nya, lebat karena karya sastra
anu direka termasuk ke dalam karya sastra yang direka dalam bentuk bahasa lancaran. Bahasa lancaran itu prosa. Nah, jadi menggunakan bahasanya bahasa lancaran gitu. Lancaran itu bahasa sapopoe gitu ya. Nah, dugi di heula barudak. Nah, mangga pami aya nu bade ditaroskeun tiasa PC Ibu, tiasa dina grup ya. Hatur nuhun ya, teka raos materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangpaatna sasieun sabeunjeureun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.